Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sadayana, mangga urang lajengkeun kana hanca anu katuna nyaeta kitab Safinatun Najah. Nyana kitab mangga buka halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi sareng ka Gusti Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunya karena pirang-pirang urusan dunia, wadini sarang urusan agama. Wasalla sarang muga maparinan rahmat sa Allah Gusti Allah, wasallama sarang muga maparinan kasalametan ala sayidina kadunungan urang sadaya Muhammadin, tegasna Kanjeng Nabi Muhammad khotamil nabiyina anu jadi panungtungan para nabi, wa alihi sarang kakulawargina Kanjeng Nabi, wa sahbihi sarang sahabat Kanjeng Nabi azma'ina tegasna sadayana. Wala haula sarang teu aya daya upaya pikeun ngalaksanakeun kataatan, wala quwata sareng teu aya kakuatan pikeun ngajauhan kamaksiatan illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi nu maha luhur al-azimi tur anu maha agung. Maksadna hadirin jamaah sadayana, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ka Gusti Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung urang sadaya ala umuri dunya kana pirang-pirang urusan dunia sareng wadin sareng urusan agama. Jadi urang sadaya nyuhunkeun pitulung teh hanya ka Gusti Allah wungkul. Maksud nyuhunkeun pitulung nyaeta pitulung urusan dunia, pitulung urusan akhirat. Jadi urusan dunia akhirat urang supados urusan dunia bisa ngalaksanakeun urusan dunia naon bae, termasuk haliah urang usaha, kesehatan, nyuhunkeun pitulung hanya ka Allah wungkul. Oge wadini urusan agama. Jadi maksud urusan agama nyaeta sapertoskeun midam minha atau atu di antarana midamal qataatan wal ibadatu sareng ibadah wal jazau wal hisab. Ganjaran sareng hisaban oge eta sadayana nyuhunkeun pertulungan ka saha ka Gusti Allah, nu mana urang moal bisa ngalaksanakeun sadaya amal kasayan lamun tanpa pitulung Gusti Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khotamin nabiyyin. Sareng Allah muga maparinan rahmat sarang maparinan kasalametan kadunungan urang sadaya tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Kanjeng Nabi Muhammad teh khotamin nabiyyin, panutupna para nabi. Jadi nu dimaksud panutup para nabi teu aya deui nabi sabada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ketika di akhir zaman ayeuna aya jalmi nu ngaku-ngaku aya nabi bohong. Sabab la nabiyya wala rasula ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teu aya nabi, teu aya rasul sabada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi sareng sholawat sareng salam teh mudah-mudahan didugikeun ka kulawarga Kanjeng Nabi. Saha ari ali teh? Aslu ali ahlun, nyata keluarga Kanjeng Nabi. Wa sahbihi sareng sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Sahari sahabat, wahwa ari ngaran sahabat teh man ijtama'a mu'minan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jalmi anu kantos kempel barina iman ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salati sabada karasulan Kanjeng Nabi. Sabada Kanjeng Nabi janten rasul, tah jalmi-jalmi nu iman ka Kanjeng Rasul kantos penak sareng Kanjeng Rasul eta teh disebut para sahabat. Sok sanajan kantos penakna teh walau qoblal amri bidakwati, sok sanajan teu acan aya perintah Rasul perintah dakwah dina keur teu acan aya perintah dakwah.
fi hali hayatihi dina keur tingkah jumenengna eta jumenengna Kanjeng Nabi can perintah dakwah terang-terangan. Jadi itu disebut sahabat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teu daya teu upaya angin kalawan pitulung Allah anu maha luhur tur maha agung. Teu dayana ditafsiran dina ieu syarah Sapinah bahwa la haula an maksiatin illa billah, teu aya urang teu aya daya upaya tina ngajauhan kamaksiatan kecuali pitulung Gusti Allah. Tanpa pitulung Allah urang mah bisa ngajauhan tina eta kamaksiatan. Wala quwata ala taati Allah illa bi'aunillah, nya kitu deui teu aya kakuatan keur urang kana midamal kataatan ka Gusti Allah kecuali pitulung ti Gusti Allah. Matak mana la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan aya nu nafsiran ieu la haula teh nemongkeun urang teu daya teu upayana, teu daya teu upaya teu bisa ngajauhan kamaksiatan, teu bisa ngalaksanakeun kataatan tanpa pertolongan ti Gusti Allah. Gusti Allah Al-Ali anu maha luhur, Al-Azimi tur maha agung. Nu dimaksud maha luhur di dieu jauh tina sangkaan jalma-jalma anu keluar tina akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Azimi tur Allah teh anu maha agung. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 3. Syahadatun kaiji maca syahadat an kana saanyana kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng saanyana Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng ngadegkeun salat, wa itauz zakati sareng ngaluarkeun zakat, wa saumu ramadhana sareng puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti sareng munggah haji ka Baitullah man kajalma istata'a nu kaduga ieu man ilahi ka Baitullah sabilan di jalanna. Hadirin jamaah sadayana dina ieu pasal bade ngajelaskeun rukun syahadat. Jadi rukun syahadat. Jadi rukun syahadat rukun Islam ngajelaskeun rukun Islam. Jadi rukun Islam teh sadayana aya 5. Nomor kahiji syahadat. Nah, nomor kahiji rukun Islam teh nyaeta syahadat. Syahadat di dieu ngucapkeun 2 kalimah syahadat, ngucapkeun la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mana asyhadu di dieu teh nekadkeun, ngayakinkeun yen teu aya deui pangeran wajib diibadahan kecuali saha Gusti Allah jeung saanyana Kanjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah. Jadi ketika aya jalma anu kafir hayang asup Islam asongkeun 2 kalimah syahadat eta darak-dak ngucapkeun 2 kalimah syahadat pindah tina kafir jadi Islam. Ngan syahadat teh aya 2, aya syahadat syar'an, aya syahadat munjin. Aya syahadat syar'an nyaeta sakur jalma ngucapkeun kana 2 kalimah syahadat. Ngucapkeun 2 kalimah syahadat, begitu ngucapkeun kalimah syahadat tina kafir pindah jadi Islam. Aya deui syahadat munjin. Nah kumaha syahadat munjin? Syahadat munjin mah nyaeta sajabana ngucapkeun 2 kalimah syahadat teh bari dibarengan ku naon? Dibarengan ku patekadanana, dibarengan ngayakinkeun Allah teh pangeran, ngayakinkeun Kanjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah, bari ngalaksanakeunana. Sabab tah nu bakal mukakeun lawang surga man qala la ilaha illallah dakhalal jannah teh. Sing saja manu ngucapkeun la ilaha illallah pasti asup ka surga. Syahadat nu kumaha? Syahadatna anu kudu tasdik. Nah kumaha syahadat tasdik teh? Syahadat nu bener. Ari syaratna tasdik aya 2. Hiji idian, 2 qabul. Naon idian? Ngaku Allah teh pangeran. Kadua qabul, narima aturan Gusti Allah. Ngaku Kanjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah, baring narima aturan-aturan sareng anu diparentahkeun ku Kanjeng Rasul.
Jadi teu cukup dina naon, dina syahadat teu cukup ngucapkeun nungkul, ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, teu cukup ngucapkeun nungkul, teu cukup pengakuan nungkul. Sabab lamun mudag pana pengakuan punten, iblis laknatullah eta leuwih ngaku tibatan urang. Iblis percayaeun bahwa Allah teh pangeran, tapi kenapa ya iblis sampai dilanat ku Allah? Kesalahan iblis nyaeta lain tidak idiani, kesalahan iblis teu make wal qabuli, teu narima aturan Gusti Allah. Aturan Allah diantarana baheula di jero surga saur Allah teh kudu sujud sadaya makhluk nu aya di surga ka saha? Ka Adam ngahormat sujud. Iblis mah abawas takbaro, mungpang nolak kana perintah Allah karena takabur. Tak itu kesalahan iblis henteu narima karena aturan Gusti Allah. Nya kitu deui urang. Jadi syahadat anu bener teh syahadat tasdik teh aya dua syaratna, hiji idian, dua qabul narima, ngaku jeung narima. Ngaku Allah teh pangeran berarti kudu narima aturan Allah. Aturan Allah saur Allah aqimus shalah, kudu ngadegkeun salat wayahna kudu narima. Karena narima aturan Gusti Allah. Ngaku Kanjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah, kudu narima karena aturan Kanjeng Nabi Muhammad. Du nyontokeun salat Kanjeng Rasul, itu nu mempromosikeun salat Kanjeng Rasul. Kari-kari urang teu naon, teu salat, berarti ieu jalma teh dina syahadatna henteu make wal qabuli, teu narima aturan Allah, teu narima karena aturan Kanjeng Rasul. Jadi kudu narima. Kadua rukun syahadat teh nyaeta wasaniha iqamus shalah, ngadegkeun salat. Sedengkeun ari salat teh wahia afdhalul ibadatil badaniyatid dhahirati. Ari salat teh afdol abdolna ibadah anu bangsa badan anu dohir, anu bangsa dohir. Sedengkeun dina keterangan sanes ari salat teh as-sholatu imaduddin. Salat teh tihangna agama. Paman aqomaha faqad aqomadin, sing saha jalma nu negakeun salat berarti ieu jalma geus negakeun agama. Maksud agama di dieu lain agama di batur, agama nu aya dina diri. Sabalikna paman tarokaha faqad hadamadin, saha jalma nu ninggalkeun salat berarti ieu jalma geus ngancurkeun agama. Seueur hikmah sareng fadilah tina salat. Fadilah tina salat diantarana fadilah dina salat saur salah sawios keterangan itu as-sholawatul khamsu ari pirang-pirang salat anu 5 waktu teh kanahri seperti walungan anu aya hareupeun imah seseorang anu heranga genclang, walungan heranga genclang hareupeun lawang imah eta jalma, terus ieu jalma teh salat mandi beberesih sapoe sapeuting 5 waktos 5 kali. Mandi di eta walungan, cing kira-kira bakal aya daki aya kokotor moal ke eta jalma moal. Nya kitu deui jalma nu salat. Jalma nu salat sapoe sapeuting ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun salat 5 waktu, berarti ieu dosa-dosa jalma ku salat 5 waktu asal salat ulah ninggalkeun salat 5 waktu, insyaallah dosana eta jalma dosa moal aya nu nyesa, sabab matak ngifaratan kana ngifaratan kana dosa, kecuali dosa-dosa anu gede. Itu rukun Islam. Jadi rukun Islam hiji syahadat, paling pokok syahadat. Kadua nyaeta salat. Katilu rukun Islam teh katilu wa itauz zakati, ngaluarkeun zakat. Ngaluarkeun zakatna. Zakat teh kan aya zakat wajib, aya zakat sunat. Terutama di dieu mah ketika zakat wajib diantarana zakat fitrah. Lamun zakat mal, zakat harta, zakat mal, zakat harta mah lamun eta jalma geus kana nisab maka wajib kaluarkeun zakatna. Sedengkeun saur salah sawios keterangan dina bulan Ramadan ketika jalma puasa as-saumu mudabdabun baina samai wal ar, puasana ieu seseorang bakal ngagantung antara langit jeung bumi salagi can dikaluarkeun zakat fitrah. Ketika geus dikaluarkeun zakat fitrah maka puasana ieu jalma bakal ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 wasaumu ramadhana, kaopat puasa bulan Ramadan.
Nah, puasa dina bulan Ramadan itu bulan Ramadan hukumna wajib puasa termasuk rukun Islam. Lamun jama teu ngalaksanakeun puasa berarti rukun Islamna henteu komplit, berarti henteu kena kana Islam. Jadi Islam mah kudu bener-bener ngalaksanakeun rukun. Nah, margina disebut rukun kudu ngalaksanakeun ngaranna ge rukun Islam. Lamun teh manu geus ngaku Islam, geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat tadi, berarti kudu ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun zakat, ngalaksanakeun puasa dina puasa bulan Ramadan. Sabab bulan puasa teh eta diwajibkeun ka setiap jalma, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkeun keur aranjeun kabeh puasa, nyata puasa Ramadan. Itu puasa Ramadan sakumaha geus diwajibkeun ka jalmi-jalmi sateu acan aranjeun kabeh puasa. Kalima rukun salat, rukun Islam teh nomor kalima nyaeta wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jalma kalima munga haji ka Baitullah. Munga haji ka Baitullah teh ka saha? Man istata'a ilaihi sabila, ka jalma anu kaduga di jalanna. Maksud kaduga di jalanna itu kaduga berarti kudu aya bekalna, bekal ketika urang edek sateu acan berangkat, termasuk bekal anu ditinggalan ku urang keluarga, bisa ninggalkeun anak pamajikan, itu kudu dibekalan. Ilahi sabila, jadi kudu aya bekal ka Baitullah teh keur di jalanna, maksudna mah memeh init kudu aya bekalna keluarga rok ditinggalkeun. Terus sajeroning perjalanan urang di perjalanan ti Indonesia ka Mekah kudu aya bekal, terus sajeroning keur di Mekah itu aya bekalna itu. Oge sajabana eta saentos beres bekal urang keur salama munga haji, pulangna oge uihna ti munga haji oge urang kudu aya bekal, kudu aya bekalna gitu. Sedengkeun ari fadilah atau ganjaran tina naon? Ganjaran tina munga haji teh itu saur Kanjeng Nabi, man jaa hajan, sing saha jalma anu ngalaksanakeun haji gitunya bari biwajhillah karena Allah, hajina teh karena Allah, teu aya niatna naon, maka kharaja dunubuhu bakal kaluar dosana ieu jalma kayaumi waladatu ummuhu, jaminana jalma nu munga haji nyaeta bakal kaluar dosa-dosana ieu jalma seperti dosana jalma anu poenan karek dilahirkeun ku indungna. Itu keistimewaan jalma anu ngalaksanakeun haji. Hadirin jamaah sadayana sakitu panginten simkuring dina nerangkeun perkawis pasal nu kahiji nyaeta rukun Islam. Mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun ieu rukun Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina ti simkuring cekap sakitu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.